Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'u ari hadis anu kasalapan an Mu'adz bin Jabalin eta tetep katampi ti Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu sa'anyana itu Sayyidina Mu'adz qala eta parantos ngadawuh itu Sayyidina Mu'adz kana lafad qala Rasulullah. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad. Yaqulu ngadawuh saha Allahu Allah kana lafad yabna Adam, hei anak turunan Nabi Adam, istahi kudu sieun anjeun minni ti kami ingda maksiatika dina nalika maksiatna anjeun, wa ana jeung ari kami astahi eta ninggalkeun kami mingka ti anjeun yaumal arodi dina poean kiamah al akbari anu gede itu yaum, fala u'adzibu tuluy henteu nyiksa kami ka anjeun. Ya bena adama, hei anak turunan Nabi Adam, tub kudu tobat anjeun ilayya ka kami, ukrim tah ngamulyakeun kami ka anjeun karomatal anbiya'i saperti ngamulyakeunana pirang-pirang nabi, tawa saperti ngamulyakeunana ka pirang-pirang nabi. Ya bena Adam, hei anak turunan Nabi Adam, la tuhawil ulah ngagilirkeun anjeun kolbaka kana hate anjeun anni ti kami, fa innaka dasanyana anjeun in hawalta eta lamun ngagilirkeun anjeun kolbaka kana hate anjeun anni ti kami, ukhidza tah disiksa sahalaka anjeun, fala angsuru tuluy henteu nulungan kami ka anjeun. Ya bena Adam, hei anak turunan Nabi Adam, laulaqita lamun nepungan anjeun ni ka kami yaumal qiyamati dina poe kiamah, wa ma'aka bari eta tetep sarta anjeun hasanatun ari pirang-pirang kaalusan, mithlu ahlil ardi anu saperti pangeusi bumi, lam aqbal tah moal narima kami mingkati anjeun hatta tusaddiqa sehingga yen ngabenerkeun anjeun ni ka kami biwa'di kana janji kami, wa wa'idi jeung kana ancaman kami. Ya bena Adam, hei anak turunan Nabi Adam, inni sanyana kami ana tegesna kami ar-razzaqu eta zat anu seueur ngarizkianana, wa anta jeung ari anjeun al-marzuqu eta anu dirizkian. Wa ta'alamu jeung nyaho anjeun anni kana sanyana kami ufi eta nyumponan kami ka anjeun rizqaka kana rezeki anjeun, falatat seruk tah ulah ninggalkeun anjeun taati kana taat ka kami bisa babi rezeki kalawan sabab rezeki, fa innaka dasanyana anjeun intarokta eta lamun ninggalkeun anjeun taati kana taat ka kami bisa babi rezeki ka kalawan sabab rezeki anjeun, aujabtu tah ngamistikeun kami alaika ka anjeun ukubati kana siksa kami. Ya bena Adam, hei anak turunan Nabi Adam, ihfaz kudu ngaraksa anjeun li karena kami hadhil khisala kana ieu pirang-pirang tingkah al khamsa anu 5, walaka jeung eta tetep pikeun anjeun al jannatu ari sawarga, al khabaru ari hadis bitamamihi eta tetep kalawan kasampurnaanana itu khabar. Hikayatun ari ieu eta hiji hikayat. Ya ikhwani, hei pirang-pirang dulur kaula, la taghtammu ulah ngarasa bingung aranjeun al rizki kana urusan rizki, wala yamna jeung ulah nyegah kum wala yamna jeung ulah nyegah kum ka aranjeun kabeh naon rizqukum rizki aranjeun kabeh anit taati tina taat, bisababi qaulillahi ta'ala kalawan sabab dawuhan Allah ta'ala lafad, wa ma min dabbatin jeung teu aya eta tetep ti anu kumarayap fil ardi di muka bumi illa 'alallahi kajaba eta tetep ka Allah rizquha ari ngarizkianana itu dabbah, kama jaa seperti keunian datang fil khabari dina hadis naon anallaha ta'ala saanyana Allah ta'ala khalaqa eta ngadamel Allah tayran kana manuk akhdara anu hejo fil hawai di awang-awang, wa ja'ala sareng ngadamel Allah ala dhahrihi dina luhur tonggongna itu toyer rumahan kana tumbak,
wa tahta batnihi jeung dina handapeun beuteungna itu toer rumahan kana tumbak akhara anu sejen. Wa khalaqa sareng ngadamel Allah hutan kana lauk gede fil bahri di laut. Yaqulu anu sok ngadahar itu hut as-samaka kana lauk leutik. Wa yadkhulu jeung sok nyarelap baina asnanihi di antara pirang-pirang huntuna itu hut naon lahmus samaki daging eta lauk leutik. Wa yudirru jeung ngamadaratkeun itu lahmus samak hu kana itu hut. Wa yu'allimu jeung nganyerikeun itu lahmus samak hu kana itu hut. Fa yukhriju tuluy ngaluarkeun itu hut ra'sahu kana sirahna itu hut minal ma'i tina cai. Wa yaftahu jeung mukakeun itu hut famahu kana sungutna itu hut. Fayaji'u tuluy datang naon dzalika tayru itu manuk al-akhdaru anu hejo. Fayadkhulu tuluy arasup itu toer atawa tuluy asup itu toer fi famil huti dina sungut eta lauk gede. Yaqulu bari ngadahar itu toer makana perkara maksudna daging lauk kana nu bukti itu umma baina asnanihi eta tetep di antara pirang-pirang huntuna itu hut. Wa yakunu jeung bukti naon ar-rumahani ieu tumbak dua ka umudaini eta tetep saperti tihang dua fi famil huti anu tetep dina sungut eta lauk gede. La yaqdiru henteu kawasaeun itu hut ala madghihi kana nyapekna itu toer wa aklihi jeung kana ngadaharna itu toer. Falamma fana tuluy samang-samang sageus beak naon allahmu dagingna mimbaini asnanihi ti antara pirang-pirang huntuna itu hut. Yatiru tahibr itu toer fil hawai di awang-awang. Ja'ala ngajadikeun saha Allah Ta'ala rizqahu kana rizqina itu toer min baini asnanihi tina antara pirang-pirang huntuna itu hut. Wa yarji'u jeung balik deui naon al-hutu lauk gedena ila makanihi kana tempatna itu hut. Wa yastarihu jeung istirahat itu hut bisababihi kalawan sababna itu toer. Wa yakunu jeung bukti naon kullu wahidin saban-saban sahiji minhuma anu tetep tina itu hut jeung toer sababan eta jadi sabab lil akhari ka anu hiji deui. Wala yutraku jeung henteu diantep naon at-tayru manuk bila rizkin kalawan henteu dirizkian. Fa kaifa yutraku tah kumaha diantep saha al insanu manusa bila rizkin kalawan teu aya rizkina. Wa fi hikayatin jeung eta tetep dina hiji hikayat Ibrahim bin Adham ari Imam Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaih. Wa kana jeung bukti naon sababu taubatihi sabab tobatna itu Imam Ibrahim annahu eta saenyana itu Imam Ibrahim kana eta bukti itu Imam Ibrahim yauman dina hiji poe minal ayyami anu tetep tina pirang-pirang poe. Kharaja eta kaluar itu Imam Ibrahim ila soidi kana moro boboroan. Fanazala teras cicing itu Imam Ibrahim mangzilan dina hiji tempat cicing. Wabasato jeung ngamparkeun itu Imam Ibrahim as-sufrata kana hidangan liyakula karena rek ngadahar itu Imam Ibrahim ta'ama kana kadaharan. Fabainama tah dina mangsa kitu huwa ari itu Imam Ibrahim kadalika eta sapertikeun kitu jaa tah datang naon gurobun manuk gagak. Wa akhada jeung nyokot itu gurob minas sufrati tina hidangan khubzan kana roti bimin qorihi kalawan pamatukna itu gurob. Watoro jeung hiber itu gurob fil hawai di awang-awang. Fata'ajjaba tuluy kaget saha Ibrahimu Imam Ibrahim ming dzalika tina tingkah eta gurob. Warokiba jeung tumpak itu Imam Ibrahim farsahu kana kudana Imam Ibrahim. Wa dhahaba jeung indit itu Imam Ibrahim ila khalfit tayri kana sapandeurieun eta manuk maksudna manuk gurob teh manuk gagak. Hatta so'ida nepi ka naik naon al gurobu eta gagak ila jabali ka gunung wa goba jeung ngiles atawa leungit itu gurob an aini Ibrahim tina socana Imam Ibrahim bin Adham.
Fasoida teras naik sa Ibrahimu Imam Ibrahim ayyudon deui al-jabala kana gunung. Ditolabil ghorobi pikeun neangan gagak. Faro'a teras ningali Imam Ibrahim mim ba'idin ti kajauhan dalikal ghoroba ka eta manuk gagak. Falamadana tuluy samang-samang sageus deukeut saha Ibrahimu Imam Ibrahim toro tahiber naon al-ghorobu manuk gagak. Faro'a teras ningali sa Ibrahimu Imam Ibrahim rojulan ka hiji lalaki masdudan anu di borogod bil jabali kutam bil habali kutambang muntojian anu barina anu nyangkere ala kofahu kana punukna itu rojul. Falamma ro'a tuluy samang-samang saningali sa Ibrahimu Imam Ibrahim dzalika rajul ka eta lalaki ala hadhil halati bar netepan kana ieu tingkah. Nazala tah turun itu Imam Ibrahim ala farosihi tina kudana itu Imam Ibrahim. Wahalla jeung ngudar Imam Ibrahim syidadahu kana borogodna itu rajul. Wasa'ala jeung naroskeun Imam Ibrahim an halihi tina tingkahna itu rajul wa qissatihi jeung tina lalakonna itu rajul. Faqala tuluy nyarita sa ar-rajulu eta lalaki kana lafad. Ini saanyana kaula kuntu eta bukti kaula tajiron eta tukang dagang. Fa akhadha tuluy newak ni ka kaula saha kutta utoriki pirang-pirang begal. Wa akhadhu jeung ngarampas itu kutta utorik makana perkara kana anu bukti itu ma'i eta tetep sarta kaula minal mali tegesna tina harta. Wa qatalu jeung maraehan itu kutta utorik ni ka kaula. Jadi aya dina kisahna dibunuh cenah maraehan itu kutong torik ka eta rajul. Ni ka kaula wasyaddu jeung ngaborogod itu kutong torik ni ka kaula wa tarahu jeung ngalungkeun itu kutong torik ni ka kaula. Fi hadzal maudhi'i dina ieu tempat. Wasoro jeung jadi li eta tetep pikeun kaula naon sab'atu ayyamin 7 pirang-pirang poe. Kullu yaumin dina saban poe yaji'u sok ngadatangkeun naon al-ghurabu manuk gagak bil khubzi kana roti wa yajlisu jeung entrep itu ghurab ala sodri dina dada kaula wa yukassiru jeung ngabubukeun itu ghurab al khubza kana roti bimin qorihi kalawan pamatukna itu ghurab wa yadau jeung neundeunan itu ghurab hu kana itu khubzan fi fami dina baham kaula. Wa ma taroka jeung teu ngantep ni ka kaula saha Allahu Allah jai'an barina anu lapar fitil kal ayyami dina eta pirang-pirang poe. Farokiba teras tumpak saha Ibrahimu Imam Ibrahim bin Adham teh farsahu kana kudana Imam Ibrahim wa ardafa jeung ngaboncengkeun itu Imam Ibrahim hu ka itu rajul. Wajaa jeung ngadatangkeun Imam Ibrahim bihi ka itu rajul ila maudhihi ka tempatna itu rajul. Allazi anu kana anu bukti itu rajul nazala eta cicing itu rajul fihi di itu ladzi. Wataba jeung tobat sa Ibrahim bin Adham Imam Ibrahim bin Adham. Waraja'a jeung balik itu Imam Ibrahim ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Wa naza'a jeung ngudar itu Imam Ibrahim siyabahu kana pirang-pirang anggoanana Imam Ibrahim al-fakhirata anu mewah. Wala bisa jeung nganggo Imam Ibrahim as-sufa kana pakaian wol atau baju wol. Wa ataqo jeung ngamerdekakeun itu Imam Ibrahim abidahu ka pirang-pirang abidna Imam Ibrahim. Wa waqafa jeung ngawakafkeun Imam Ibrahim iqarahu kana pakaranganana Imam Ibrahim. Wa amlakahu jeung kana pirang-pirang milikna itu Imam Ibrahim. Wa akhadha jeung nyandak Imam Ibrahim biadihi kalawan pananganna Imam Ibrahim ason kana iteuk. Wa tawajjaha jeung madep Imam Ibrahim ila Makkah ka nagara Makkah atau ka kota Makkah bila zadin kalawan henteu bebekelan wala rahilatin jeung henteu tutumpakan. Wa tawakkala jeung tawakal Imam Ibrahim alallahi ka Allah
walam yahtamma jeung henteu mentingkeun Imam Ibrahim al-zadi kana bekal, walam yabqa jeung henteu tumetep Imam Ibrahim jai'an bari nu lapar, hatta wasala sehingga nepi Imam Ibrahim ilal ka'bati ka Ka'bah, wasyakara jeung syukuran Imam Ibrahim Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala, wa asna jeung ngalem Imam Ibrahim alaihi ka Allah, qala ngadawuh Allah kana lafad, waman jeung saha jalma yatawakkal anu tawakkal itu si eman alallahi ka Allah, fahuwa tah ari Gusti Allah hasbuhu eta nyukupkeun ka itu eman. Innallaha sanyana Allah balighu amrihi eta anu nepikeun urusanana itu eman. Qad ja'ala nyata parantos ngajadikeun saha Allahu Allah likulli syai'in pikeun saban-saban perkara qadron kana ukuran al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat atawa kana sampurnana ayat. Kantun al haditsul asyiru cekap wallahu a'lam bissawab.